Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra tepang dangu deui sareng Kang Ijul. Mitra urang ngadongeng deui dongeng garapan Kang Ijul kalian judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi karya Lasmi Indri. Daramang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh alhamdulillah akang oge ju sehat. Mugi-mugi anu ngadangukeun sami pada sehat mah. Orang hiburan we bunga dongeng mitra. Mu ngamaklum ka mitra kaum dangu sadayana upami teh akang dina ngadongeng seueur lepatna aya sora anu tepatos cintre. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu sadayana, urang balik deui ka kancah pakalangan. Dewi kembang ngajorelat papakilat, muru ngagempur semerak putih. Dina jarak 4 tombak, memeh tepi kadalapan rantai emas beki ngarantep, sarta ting belesat ke arah lawana. Serba, sing sing sing. Yakin lamun lawan biasa anu nyang harepanana geus pasti moal bakal mangapulya. Di ala serang sakujur awak bari kapindo kudu adu regreg ngadu tenaga kesaktian jeung sikalukung sakti. Di dia Maha Guru Merak Putih bener-bener diuji. Diuji kasta Maha Guruna nahaloyog atau henteu nyandang gelar eta. Lamun narima 2 serangan ti para jawara kelas wahid seperti kieu. Tapi tetela tanyalahan. Gelar Maha Guru memang payus disandang ku Harnum Suwardani. Dina posisi anu sakitu sempitna, keur fokus adu kasakten jeung sikalukung sakti. Sang Maha Guru masih bisa ngawasa 2 kancah tarung. Cukup ku ngusikeun jiwa, kagerakeun sukma, ngahadirkeun 4 kalimat pancer, ngawujudkeun sapasang leungeun bayangan, terus diusikeun ngawangun jeres tenggelan pupul sekendran, dipake mapak 8 aura rantai emas. Terang terang terang, seng hus, tua. Dewi kembang kontan mental kaluhur, bari 8 aura rantai emas tak bencar ancur. Katambah dada kerasa engah panas sarta nyelesek ngedorong getih kana baham. Kaget mah memang kaget, helok mah memang helok. Dewi kembang nempuh cara tarung si Merak Putih seperti itu. Cara tarung si Merak Putih geus di luar batas ilmu tingkatan dirina, tapi jurus kanuragan anu geus tepi tingkatan dewa.
di mana anu gerak jurus lain wujud awak tapi batin anu usik ngawangun jurus kanuragan. Sanajan dirina geus kalelet eleh abar, justru dina detik eta siasatna Dewi Kembang mimiti dipetakeun. Bari masih ngapak di luhur Dewi Kembang geus betakeun ajian sakti nyaeta ajian Kembang Drupadi. Sontak di sekuliah padang sabana jadi sengit ka bau kembang aneh. Bau aneh matak pengar kana irung. Bau kembang aneh lain bau kembang biasa, tapi mangrupakeun tebaran hawa ajian anu geus ngarasuk ka diri si Merak Putih. Nyerap kana pori-pori kulit, terus ngalir kana bulu sarap ngajadikeun si Maha Guru ngada-ngada kaku hese diusikeun. Rasakeun Merak Putih, rasakeun ajian Kembang Drupadi kula. Tong boroning jalma biasa, dalah jalma anu mimbanda ilmu kawedukan, tan kena pati moal sanggup lepas tina jiritan mautna. Mimiti awak maneh bakal rengkang, kadituna sakabeh ilmu maneh bakal lebur jeung awak-awakna. Susumbarna Dewi Kembang kagema di saantero gerbang kadua leuweung larangan, mepes keuyang setiap sudut-sudut padang sabana. Diri Maha Guru memang geus dirasuk ku Aji Kembang Drupadi. Lalaunan terus dijalar ku aliran prana racun di jero urat nadina. Alih-alih dirina geus jiga kitu, tapi sorot panun si Merak Putih geus kayaan beda. Dua matana geus ngabarasat kumilang cahaya biru. Di barung imut irutna anu sinanding kinasihan. Justru tibalik Dewi Kembang, lain kula anu bakal binasa, tapi aranjeun duaan justru anu bakal kaancam pati. Geura jajal sangan mata jihara kula Dewi Kembang. Pancaran gumilang biru anu kaluar tina matana Maha Guru ngabarasat kengkilaban. Ngolencai matag serap, nerekep cepet minuhan saantero gerbang kedua leuweung larangan. Tetenjauan di eta tempat jadi teu bisa dikanyahokeun sebab katutup ku pekat tebaran aura biru. Ria, satuluyna ti eta bumi inggeng riegan. Bari jeung ngaguru malah medan arah asa dijungkir balikeun. Yakin lamun hal eta pangaruh tina aura biru mata jihara. Sorang ngaguruna bumi awor jeung tingko ceakna Dewi Kembang katut si kalukung sati. Duadana karunguting jarerit jika nanangan kanyeri luar biasa. Ilmu duadana Aji Siger Sidara jeung Aji Kembang Drupadi geus taya pangaruh deui. Sabab sarita oge musnah kabakal. Ponya kitu diri Dewi Kembang jeung si kalukung sakti sorangan geus diancam di ujung kabinasaan. Nyawa geus aya dina tungtung elak-lakan alatan sakabeh urat-urat sarta organ-organ jero geus alancur. Aliran getih jadi balik cepet kakibatkeun bakal aya karusakan jantung. Pangawasa mata jihara teu cukup nepi ka dinya, sabab yakin jeung bisa dipastikeun lamun sakedeng deui gerbang kadua leuweung larangan bakal aya dina kamusnahan. Tah, kitu kajadian Ki Buyung. Hampir-hampir abi duaan binasa ku pangawasa si Merak Putih.
Pungkas Dewi Kembang di negara Nana. Masih untung dala. Masih untung dewek masih sempat nolongan maraneh duaan. Lamun teu kitu, ilaing duaan bakal binasa musnah tanpa tapak paring jeung musnahna gerbang kadua lawang larangan. Asal maraneh nyaho. Pikeun nembus pusaran ilmu mata jihara, si marak putih teh gampang. Dewek nepika kudu ngorbankan kalangitan setengah kekuatan. Setengah kekuatan dewek kabakar. Walon Kibuyung Ambo. Aduh, jangan kumaha atuh. Tetua, kekuatan salirna musnah setengahna. Nya, teu masalah. Musnah oge ukur sementara. Jarak 30 oge kekuatan dewek bakal pulih deui sagemblengna. Dewek sakadar hayang ingetan wungkul. Ulah coba-coba hayang adu harapan jeung si Marak Putih. Ilmu matana geus lain tandingan maraneh. Maraneh butuh waktu latihan 100 tahun pikeun nandinganana. Kalukung sakti katut ke barung saet tenco marita deui. Maranehna kabehan aruleng mikiran naon-naon anu geus karendapan di leuweung larangan. Ngakibatkeun kasadaran maranehna lamun di luhur langit masih aya langit deui. Kaluhungan maranehna anu geus moyan di sudut pertiwi sing horeng tayana naona lamun dibandingkeun jeung Ki Sabrang Suci lan si Marak Putih. Terila Kibuyung Ambo mendo caritana. Pengorbanan dewek bikin nyelamatkeun maraneh cukup gede euy. Nyawa dewek anu jadi taruhanana. Jadi kuleungitna setengah kekuatan kudu dipulihkeun secara timbal balik. Ngarungu kitu, anu tiluan silih reret, can ngarti kanu dimaksud ku tetuana Kibuyung Ambo. Malah nu aya Kibuyung Ambo musa tetepan ka Dewi Kembang. Kekuatan dewek kudu buru-buru dipulihkeun. Lamun teu kitu, urang sararea bakal cilaka di ieu tempat. Kula boga pirasat, lamun sakedeng deui bakal aya penyerangan gede-gedean ka ieu tempat. Jadi kumaha cara mulihkeunana Ki Buyung? Tanya Dewi Kembang. Cara mulihkeunana nyaeta ngayakeun ritual perjinahan. Dewek kudu ngajinahan 3 awewe dina waktu sapeuting. Ngarungu ucapan Kibuyung Ambo serta nempos sorot tetepan ke arah dirina jika kitu. Dewi Kembang jadi galagapan. Salah tingkah. Manehna geus bisa surti kalau dimaksud ku tetuana. Sindekna daek teh daek dirina kudu ngalayanan ritual jinahna Kibuyung Ambo. Tapi anu dimaksud sanes abdi kan Ki Buyung. Di luaran masih seueur wanoja-wanoja anu bisa dijadikan ritual eta. Nada sora Dewi Kembang karungu ngageter. Kadorong ku batina anu temerean. Amun seuk teh mah dirina samet kajadi bahan ritual perjinahan. Kabayang tada teuing kumaha kukurayeunana awak digolentoran ku aki-aki boga sirah 2. Awa di waktunya Kembang. Jadi wayana diri maneh kudu milu nohonan. Ulah rek baha. Sing inget jiwa maneh bisa selamat alatan dewek.
Kentring langit milayungan, yeretkeun hamparan mega hidung, nembongkeun pasemon alam anu tegenah katenjona. Mega hidung ngagayor, dipulas ku poekna peting di luhureun puncak Gunung Padang. Nambah alem tur hieumeun hate kasing saha wae anu kabenaran aya di dinya. Tetenjuan di sakuliah Gunung Padang geus matak tepi kabetaheun. Hawa tepuguh rarasakeun, kadangkala matak panas bayah. Taneuh hampir sapapak tetenjoan jadi ngeplak geneuk semu biru. Hal eta balukar tina pancaran kekuatan olah alamna Ki Buyung Ambo. Taneuh geus teu wajar dipake tatanen, sabab geus kaisme ku hawa bajra panglebur. Ciciren anu katenjo jadi bukti kumaha balukar pamolahna jalma anu rasa mokaha. Boga cita-cita hayang ngawasa alam bari teu paduli ka sisi kagigir. Teu malire kana balukar anu timbulkeunana. Satingkat jawara atah-atah mah bisa dijamin moal bakal sanggup nembus Gunung Padang. Eta gunung geus ditingker ku lingkaran-lingkaran kekuatan gaib anu kabehna aya 3 lapis. Beki ka jero gunung hawa ganggas beki mokaha. Di balik geemanana alam puncak Gunung Padang, di hiji mumunggang anu pernahna di balik tangkal gede karungu jiga aya sora 2 jalma anu keur ngalakonan tingkah nista. Sora rumahuhna awe karungu jelas, lemenguh jiga keur ngagayuh luasna sagara. Aduh, atos Ki Buyung, atos. Abdi tos capek. Woi geus kembang. Syarat ritual anu kudu dilakonan. Setiap awe kudu dijinahan 7 kali. Jadi wayahna. Tapi Ki Buyung, abdi aptos. Aduh. Kitu sora anu karungu di balik eta tangkal gede. Tejauh tidenya katenjo Ki Barong Sayat katut sikalukung sakti keur dariuk cari nekul. Taya nu lemek saurang-urang acan. Cari cing bari kadogoan rengsena ritual jinah Ki Buyung Ambo jeung Dewi Kembang. Mitra kaum dangu sadayana, kocapkeun di hiji wewengkon anu pernahna lebakeun mumunggang hiji pasir. Katenjo putra Ki Demang Dewangga, jaeta Bajing Sutraji keur rutret. Kaditu ka dieu nitenem sakulilingna. Halis kerung ngagurat heran campur kaget jeung rasa ngahelas. Anu ngajadikeun dirina seperti kitu alatan nempat anu keur dipincak ku dirina teh geus pinuh ku layon-layon jalma. Kolot budak awewe lalaki rupa-rupa layon ngabarak patupang tini. Di eta tempat dirsesa hiji pembantaian. Hawa di eta tempat geus tegenah karasana. Hawa ketiri, bau jeung bau hanyir layon-layon anu diperkirakeun tariwas sababaraha poe ka tukang. Lamun nempo ka setiap hiji-hijina layon jiga taya tapak panindasan atawa pangrogahala. Awakna beleger taya sesa tatu pakarang. Tapi kaayaan sakujur awak gareneuk, malah aya sawarehna bari nembongkeun sesa utah budahan. Eta hal anu keur dipikiran ku Bajing Sutraji. Bari ngalengkah antare di antara ngabarakna layon.
Iya layon-layon yakin lain tiwas ti rogahala. Tapi jika tewas ku wabah. Tapi wabah naon? Bajing Sudraji coba nenggetan lawih musat kaki layon. Anu terjauh ti dirina. Lalaunan tanaga jero disandingkeun kana batin. Pikeun ngahadirkeun indra sanding alam. Breh katenjo aya nama ku bajing Sudraji. Naon anu jadi sebab musabab kejadian eta. Sanajan layon geus taya nyawaan, tapi di sakujur awak masih ngalir hawa ganggas. Teuing hawa jenis naon, nu jelas ngalirna eta hawa, katenjo jelas ku mata batina bajing Sudraji. Jadi ieu nu ngakibatkeun jalma-jalma barinasa. Ieu lain hawa jenis serangan tenaga jero, tapi hawa ganggasna alam. Tapi sahanu matakeun anak. Red bajing Sudraji ngalihkeun panetep ke belah kulon. Dirina ngarasa kageing ku ayana hiji medan kekuatan ti arah dinya. Indra sanding alamna langsung kontak sarta harita oge geus bisa ngawaruh lamun medan kekuatan asalna ti hiji gunung. Gunung naon eta teh? Nepi ka nebarkeun pusaran tenaga seperti kieu. Asa teu ilahar. Gunung anu keur diterawang ku bajing Sudraji geus pastina Gunung Padang. Jarakna masih cukup jauh, aya kana 7 mil tidinya. Bajing Sudraji turun malipir lempang rada gancang. Gura-giru ninggalkeun tempat ngabarakna puluhan layon anu teu lila beras kahiji pelataran. Dibeh kencana aya cadas lamping dipepaes ku curugan cai. Saanjogna kadinya bajing Sudraji ujung-ujung kahentak. Hate ngadak-ngadak ting sarablak. Pikiran nuka alam sawangan mangsa katukang. Sawangan alam pikiranana katuju ka saurang wanoja anu sababaraha taun geus marengan dirina. Sapa pait sama manis, nyorangan jalan peheurna nyuprih ilmu. Mitra hemut kene wanoja anu marengan bajing Sudraji basa keur nyuprih ilmu. Kirana nya mohon kirana nya Kirana anu kiwari kolebar deui dina sawangan bajing Sudraji. Ieu curug jadi tempat papisahan. Ieu curug jadi saksi paturaina antara Kirana jeung bajing Sudraji. Lima tahun katukang. Kakang, cukup kakang. Tekedah ti lajeng deui nyuprih ilmu. Ilmu kakang tos cukup. Kusakieu oge kakang tos pilih tanding. Sakieu mah masih kurang Kirana. Walon bajing Sudraji tandes dan nembongkeun leah hate. Kirang kumaha kakang? Jonring salaka tos kacangking. Dalapan cakra dewa, dongkang naga langit tos kapuhit. Malah jurus naga langit ketujuh naga langit tempur bumi, anu kuki daeng girin sakanya lira tekataikan, malah ku kakang tos kacangking. Aji waringan sungsang tos satahap sareng ki panemangan. Kirang kumaha kakang? Jadi tepelu nepungan ki Argadana.
Kakang perlu satahap deui pikeun malespati ka Ki Jalasetra kirana. Perlu satahap deui. Kakang, Ki Argadana teh seorang ulun-ulun kejahatan. Abdi mah alim, pami kakang jadi kacandakeun jahat. Barina oge Ki Jalasetra tos tiwas. Nalika tarung sareng paman Andirja, sareng Bibi Larespati. Jadi kakang tos teu perlu deui malespati ka Ki Jalasetra. Cek kirana kekeh teh panuju lamun Bajing Sutraji miguru ke seorang ulun-ulun kejahatan Ki Argadana. Kakang can puas lamun Ki Jalasetra teu binasa ku leungeun kakang sorangan. Bisi perlu si Jalasetra urang hudangkeun deui. Lamun Ki Jalasetra dibangkitkeun deui, alatan alam dunia bakal bancang pakeuh deui kakang. Justru eta, di samping kakang keamatan ku Rama Dewangga, kakang kudu nepungan Ki Argadana, bikin diwaris Aji Keranggan Satreju. Jeung pusara Sangyang Bandring. Pusara Sangyang Bandring. Tanya kirana pangun rewas, karungu ngaran ajian anu cikeneh diomongkeun ku Bajing Sutraji. Nya kirana. Kakang, eta ajian salah sahijina ajian kapahing. Bahaya kakang, bahaya. Tos lain nyamana eta ajian dipuit kakang. Nimas, daripada pacantel-cantel kieu, mending Nimas tangtukeun pilihan ayeuna mah. Nah, rek milu jeung kakang atau balik ke Karaton Parakan. Teg, hati kirana ngadak-ngadak ngaleukeut teh. Ngahlas, bari saeutik rada kagerih ku ucapan Bajing Sutraji seperti kitu. Ucapan Bajing Sutraji jentukkeun hate. Lir hiji tenggelan parat kana angen. Padahal salila ieu Bajing Sutraji anu diwanohna teu seperti kitu. Biasana oge leuleuy jeung leahan tara pisan nyarita matak tepi kagenaheun. Tapi beki dieu sifatna beki hese dituturkeun. Hese dipapaes, hese dipeper kadangkala sok datang amarah murang maring tepuguh. Ditingali beki ka dieu amarah jeung dendam Bajing Sutraji kalah bekina taku. Parna dina hiji waktu, Bajing Sutraji tarung jeung dua orang jawara. Dina kancah tarung geus bisa ditempuh. Bajing Sutraji aya dina kaunggulan. Ku sagelik oge elmu dua urang jawara tatarwetan geus kauntung. Ari nu saanggal nama ukur silih jajal adu elmu. Tapi kadituna jadi silih oko begelan pati. Amarah Bajing Sutraji anu teu kadali antukna jadi sabab paragatna nyawa nu duaan. Tetanggung-tanggung jurus 8 dewa anu digunakeunana. 8 cakra dewa mangrupakeun jurus langka anu ngan ukur bisa dipuit ngan ku jalma terah titisan dewa. Salian ti eta mah geus moal aya anu sanggup kataekan. Ku hal eta 8 cakra dewa aya dina tahap puncakna sakabeh ilmu kanuragan. Cukup ku hiji serangan tenggelanana lawan bakal binasa sanajan mibanda kasaktian linuhung luar jero. Serangan tenggelanana lain wungkul ngahantam maruga badag, tapi nyerang titik-titik aliran cakra lawan. Gancurkan pusat-pusat tenaga sakti lawan. Kakang, selama ieu abdi nganamping kakang teh mimiti keur alih tepi ka ayeuna. Gumela sapapait sama manis. Nyorangan jalan anu pinuh kumara bahaya. Selama ieu abdi ikhlas ninggalkeun karaton demi kakang. Kari-kari kakang ayeuna tega masihan dua pilihan eta. Eta pilihan mangrupakan dua hal anu berat pikeun abdi. Nyarita kitu teh bari teu karasa Cipanon ngelemeng dina 2 juru panon. Lain kakang tega nih mas. Kakang mere 2 pilihan teh nyusup pikeun nandeskeun jalan hirup salira.
Hirup kakang sorangan mah geus aya katandesan. Hirup demi nutaskeun walas pati ibu Rama, jadi geus teu kudu diatur-atur deui. Sabalikna jalan hirup salira rek kumaha ka hareupna. Piraku rek butut terus tutur-tutur kakang. Nu aya salira bakal balangsak, beh diduna kancam pati. Jalan hirup anu bakal disorang ku kakang, ayeuna lain jalan enteng-enteng, pinu mara bahaya. Nah kakang can misurti kana sagala anu dilakonan ku abdi salama ieu. Nah kakang teu bisa neleman jero-jero hati abdi. Nah kakang bisa nganyawakeun naon anu jadi alatan abdi gumela merangan kakang kaditu ka dieu. Ditanya serupa kitu, Bajing Sudraji gideg tanda tengarti. Kirana anu jaga bakal nyanding gelatur galarang, ngalenguh bangun kuciwa. Kuciwa ku Bajing Sudraji anu jiga tepeka kana perasaan nana. Teu bisa neleman hatena. Sebenarnya salila ieu kemana pikiran Bajing Sudraji. Padahal sapopoe ulu keuteuk babarangan. Kirana nyusut heula, ngayembangna Cipanon geus kitu puk carita. Mangga ku abdi ayeuna bakal dibalakakeun. Salami ieu abdi gumela marangan salira, dugi ka culdog-dog tinggal igel. Wanen luntang ninggalkeun karaton Parakan Rama Prabu alatan kunyaan. Dorongan hate anu tos kalengkung ku gandrung asih. Cindekna abdi tos duriat ka kakang angling, timungaran patepang. Abdi tresna ka kakang, abdi cinta. Sekruk. Di akhir ucapan Kirana geus tewasa deui nahan leuseuhna hate. Ngegruk cerik bari dilemkeun rahina kana dua dampal leungeun. Bajing Sudraji terus ngeluh ngulem roman alun. Teuing naon anu dipikiranana, anu jelas manehna kiwari aya dina pilihan anu berat. Di sisi lain manehna ngarasa karunya ka diri Kirana. Tapi di sisi lain bayang-bayangan ketir mangsa katukang terus ngalelewean. Rada lila kitu antukna Bajing Sudraji nembalan. Sebenarnya kakang can hayang ngarti kanu cikeneh diucapkan ku anjeun Nyimas. Urusan cinta ku ayeuna ku kakang teu dipikiran. Jadi kieu timbal balikna kakang. Kieu ukur lempang teu masipang beberah sakedik-kedik acan. Nyimas cukup. Tong nambah-nambah urusan beki pajuliwet ku masalah kieu. Tujuan hirup kakang ukur hiji, yaitu hayang adu hareupan jeung Ki Jala Setra. Lamun kieu carana kakang moal mere pilihan deui. Tapi kakang rek ajukeun salira supaya mulang. Mending mulang. Mulang kirana. Balik ke karaton Parakan. Pikeun ngagantennan tata raja Jenderal Prabu Wadayasa. Balik ke karaton Parakan. Kirana nyengkatkeun nararaina tina tungkupan leungeun. Red ke Bajing Sudraji ku tetepan anu hese digambarkeun. Kumaha kakang? Sakali deui. Cek Kirana hayang mastikeun ucapan Bajing Sudraji. Leuwih hade ayeuna salira mulang. Kakang geus teu perlu dibarengan deui anu bakal nambahan ngagokan ka dituna. Nyaan kakang tega. Lamun kitu kahoyong kakang, mangga. Ayeuna kene abdi mulang. Ayeuna kene abdi mulang ka Parakan. Mugia kakang sugema. Bakating ku banget ku jiwa Kirana malik. Tuluy ngalengkahkeun sukuna. Laju lengkah-lengkah lang layeseun. Ninggalkeun eta tempat bari ngading diut ceurik. Memeh ngiles dina pengkolan. Kirana ngareret heula ka tukang. Anu jadi hareupan Bajing Sudraji nyusul dirina. Tapi anu direret malah keur malirek ke arah Curugan Cai.
dirasa anu dipiharep seperti kitu. Antukna kalawan berat hate kirana Malik nuluykeun laju lengkahna. Sabalikna Bajing Sudraji anu keur nyawang kacurugan cai tetepan mah geus keuyeum ku Cipanon. Paroman nyumurat ka Sedi. Hampura kirana, hampura kakak. Waktosna Epitra. Insya Allah enjing dilajeng deui. Neda agung cukup lumur jembar hapun tena permios